Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, tamu di mana itu teh? Ya salam alaikum. Di mana tamu teh? Talaga Manggung. Alhamdulillah ieu teh ti karaton ti karatuan yang pada Prabu Jayadiningrat ningrat kancana Bapak Agung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nuhun Pak Agungnya. Ya, bayo. Balik masih naon teh? Iya, biasa acis lah. Alhamdulillah. Astagfirullah masih apa? Ya Allah, ya rugi bagi teh Bapak Agung. Ya Allah, mali itu Pak, kadang saya. Wali sumurkannya. Alhamdulillah. Nuhun Pak Agungnya. Nuhun. Alhamdulillahirabbil Talaga Manggung anu dipimpin ku Prabu Jayadiningrat atanapi ningrat kancana atanapi Arya Kikis sok disebut Sunan Wanaperi masih sakeserer Prabu Siliwangi ti Pajajaran masih sakeserer ti Galuh Pakuan Ciamis sakeserer ti Medang Gana Medang Jati Kendan atanapi Sumedang masih sakeserer ti Tarumanagara Bekasi masih sakeserer ti Salakanagara mangrupi kerajaan Sunda Anunggaran di Kabupaten Lebak Desa Jagara turunan tidinya Desa Jagara sakeserer ti kerajaan Sunda ti Galuh Talaga Manggung ti Pajajaran Eyang Jagaraksa masih keturunan Prabu Siliwangi putra Kanjeng Daram Cager atanapi putra Prabu Jayadiningrat ningrat kancana Talaga Manggung Jagara bakal jadi sagara Jagara bakal jadi nagara. Ya, Pak ya. Naon? Iya. Naon? Alhamdulillah duit Pak. Wih, mungkin itu dulu. Gimana itu? Lo gimana duit? Ngentit. Ngentit. Oh, cuma papir macam munculnya. Mohon. Muncul kita kalau. Muncul kalau sebenarnya. Ya, ini mau duduk ya, Pak. Alhamdulillah jadi bela duit jadi bela urut. Alhamdulillah. Jagara bakal jadi sagara. Jagara bakal jadi nagara. Pamuga sareng pamugi Sang Ratu Adil Imam Mahdi kan sarawu ka Desa Jagara. Timang Hendriana ngaturkeun nuhun. Salam akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botak.